Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandar Buntut bagian ke-16. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ku Bapak Samad terus dipaksa akhirna mah Herman ngagugo. Si duit teh dibalanjakeun barang, kasur, ranjang, papakean jeung rupa-rupa deui sakumplitna keur bawa seserahan. Nya kaitung loba we da duit 50.000 teh dibalanjakeun kabeh. Nepi kana wanci nu mustari waktu nu geus ditangtukeun poe Jumaah harita teh Herman didangdanan di imah Bapak Samad. Rame loba jelema, awewe lalaki kolot budak karumpul nya kitu deui kadang wargi sakabeh pada nyaksian. Harita poe seserahan Herman diiring ku dulur dianteur ku sobat-sobat jeung baraya muru ka situ Aksan ka imah panganten awewe. Bubuhan loba babaturanana nu nganteur seserahan oge. Bubuhan loba babaturanana nu nganteur seserahan oge aya rebuna. Kabeh eueuh nu teu lengoh, aya nu nanggung ranjang jeung kasurna, aya nu nungtun domba jeung aya nu nanggeui baki. Nu panghareupna para mojang mawa kembang. Herman mah lempang di tengah digendeng ku sobat-sobatna nu seserahan maning alet. Sajajalan loba nu narempokeun beriting kecewis ngomongkeun. Nu nyaho mah jolpok wae ngomong cenah pantes rek sagala dibawa ge seserahan nu beunghar. Bandar Buntut urang paal 3 Herman cenah ngaranna teh. Kabeh nu nempo kana seserahan Herman mah eueuh nu teu gogodeg, kacida cenah mani rongkah pisan, mata kresep, mata kabita keur loba babawaanana teh aralus deui, samping batik ge eueuh nu goreng patut. Tur henteu dua-dua ieu mah 5-5. Aya oge nu ngomongkeun kakara cenah nempo seserahan nu sarupa kieu mah. Gancangna carita pamirsa nu seserahan geus nepi ka situ Aksan ku pihak panganten awewe ditarima kalawan hormatna keran. Sanggeus ngariung di jero, Pak Haji Ahmad nanya ka pihak panganten lalaki sakumaha nu seserahan kudu aya nu nyarenkeun jeung nu narima. Isukna nyaeta poe Sabtu jam 8 isuk-isuk panganten dirapalan sah akad nikah. Panganten caralik diriung ku para wargi sedang di luar mani rame sabab aya degung nu ngahibur. Para tamu aya ratusna nu supeniran mang pirang-pirang. Lolobana ti sobat-sobat Neng Eti nu ti situ sawer oge aya nyaksian Mang Andi jeung Ratna milu bunga. Ngan teu lila sabab Ratna teu kuat nempokeunana sahanteuna atuh nempo Herman direndengkeun jeung Neng Eti. Di henteu-henteu oge ka Herman teh mika bogoh puguh hate ngaheab matak Mang Andi jeung Ratna mah gancang baralik deui ngan Nyi Kokom nu teu balik teh sabab ku Haji Ahmad dititah babantu narima tamu. Mus ret Nyi Kokom teh ngaderetan ka panganten lalaki. Nya kitu deui panganten lalaki sok maling-maling netep ka Nyi Kokom. Mun parang kitu Nyi Kokom sok ngahruk keur berag oge dadak-dadakan jadi nguyung. Hate panas asa direrab sabab ka Herman tetep penasaran, tetep mika cinta. Sanajan keur direnceng-renceng direndengkeun oge Herman mah teu pati berag, manehna tetep inget ka poe Sabtu. Hate inget yen manehna teh kudu narima setoran ti para agen. Atuh kapaksa manehna teh rek balik heula keun wae cenah era-era oge da rek nyokot rejeki. Pok wae bebeja ka Neng Eti. Uyana we ku akang teh dikantun heula sakedapnya. Har, nah bade ka mana kitu akang teh? Piraku bade angkat. Apan ieu tamu sakieu seueurna? Nyaeta dirompok aya nu kakantun. Keun we da moal lami paling oge setengah jam. Wawartos atuh ka bapa heula. Keun wae lah upami naroskeun mah kajamban we kitu nya. Da akang bade jalan ka dapur ambeh teu katingali ku tamu. Ceuk Herman, ari Neng Eti mah percaya we teu boga curiga nanaon. Atuh Herman gancang kaluar make jalan ka tukang cul tamu ditinggalkeun. Sakitu kaayaan mani ramena teh degung maning gunggungan tapi teu dipalire, da eta perlu nyokot heula duit setoran ti para agen.
Datang ka Cijerah teh nya we para agen geus kararumpul. Teu loba omong para agen sungsong seletor kabeh teh menang duit 200.000. Samemeh balik deui Herman talata sangkan para agen datang ka situ Aksan ku para agen disanggupan. Herman buru-buru balik deui. Untung Pak Haji jeung Ibu Haji teu loba tatanya ngan bapana nu curiga teh. Tapi sanajan kitu oge teu loba omong, hare-hare api-api teu nyaho. Pentingna para tamu beuki loba. Di luar rame sabab sakedeung deui rek aya band. Barang band main nu surak mani recet teu puguh dengekeunana bobohan band hade nu lalajo oge beuki loba wae. Tamu pada suka bunga nya kitu deui panganten mani beuki pageye-geye wae diukna teh. Agen-agen buntut oge daratang. Geus salaman mah jeung panganten terus dariuk lalajo band bari ngaropi. Band ti mana ieu teh Kang? Sae nya. Neng Eti bari ngarelak heai ongkoh resep lalajo band tapi siga nu geus tunduh. Maklum panganten can tunduh oge ditunduh-tunduh da eta cenah hayang buru-buru asup ka kamar. Dukanya akang mah teu terang. Sanes Eti nu hoyong nanggap band piraku teu terang. Tembal Herman siga nu teu malire kana kahayang pamajikan da eta pikirna keur juot. Riweuh mikiran nomor sok sieun ngajelegur rugi deui. Apa dan nu mesena oge? Aduh, tunduh Kang abdi mah. Sami we akang oge, tapi ke heula et ulah waka kulem resep keneh nongton band akang mah. Ke sakedap deui nya, celetot Neng Eti nyiwit bari panon ngadilak ngajakan asup ka kamar panganten. Da geus teu sabar hayang geura ngarasa nikmatna sawarga dunia. Mani teu sabarannya Eti mah. Tuda mani tos kesel, hayu atuh Kang. Mangga atuh, ceuk Herman beri jung cengkat nangtung kaparengan ben keur istirahat. Nah atuh ari keur kitu teh gorowok aya budak ngagorowok 85 cenah meni tarik. Gebeg Herman ngagebeg dadak-dadakan hatena ngaleket teh awak jadi leuleus ari sabab nomor buntut nalo nu kaluar teh nomor 85 nu keuna aya kana 4.000-an manehna kudu mayar 240.000 sedang menang duit ngan 200.000 timahana keur mayarna 40.000 deui. Piraku manehna kudu ngajual motor mah. Kumaha mun aya nu nagih keur dipangantenkeun? Kacida pisan meureun wirangna ku Mitoha, tada teuing meureun Haji Ahmad ambekna. Kumaha atuh akhirna? Gebeg Herman ngagebeg ngadenge beja kitu teh sakedapan olohok bengong bari awak ngaleper teu nyangka lamun nomor buntut nu kaluar teh nomor 85. Ari nomor 85 teh kumanehna oge geus kanyahoan loba pasanganana. Ladang setoran teh moal matak nyukupan mun dipake mayar. Kunaon Kang? Meni sapertos nu reuwas? Henteu. Ieu puguh akang teh lalieur et. Tembal Herman semunu gempeur. Kulemkeun atuh Kang. Mangga atuh urang kulem. Neng Eti bari jung cengkat geus teu loba omong di koloyong we ka kamar dibarengan ku Neng Eti. Jepret panto kamar dikunci. Asupna ka kamar teh Herman mah lain pedah geus tunduh atawa hayang buru-buru sosonoan oleng panganten, tapi pedah wae era cicing di luar. Hariwang sieun para agen nagih harita meureun manehna wirang temenan matak buru-buru asup ka kamar. Urusan buntut mah cenah kari kumaha engke. Datang ka kamar oge manehna kalah ngahuleng bet eueuh kagumbiraan pisan atuh puguh Neng Eti beuki heraneun. Gek diuk gigireun salakina ret netepok wae nanya. Kunaon Kang Herman teh sapertos nu ngalamun sanes bade kulem? Mangga we Eti ti heula. Har kitunya akang mah ulah sok api-api ari ti kapungkur di lamun-lamun ari ayeuna tos dugi kana waktosna bet kalah api-api bangbung ranggaek geura akang mah engkena teh. Ceuk Neng Eti bari gelehe ngagelehe kana awak Herman, tapi Herman masih keneh tetep ngahuleng sanajan karasa nikmatna oge teu ieuh ngahatean tetep baluweng. Tos dikunci Kang panto teh? Parantos. Nah atuh enggal Kang urang kulem abi matos tunduh. Ceuk Neng Eti bari karawak leungeunna meulit kana beheung Herman terus dipapareket nangkep kawas geus gregeteuna keranan hayang dilayanana teh. Kehela et sok pamirsa aduh hayang gumunjang ieu teh. Aduh hayang seri pamirsa puntennya.
kehela sok gemper lah hari kieu teh tenang we dang kege piraku teu etaeun ceuk Herman bari malik nying hareup sanajan keur balubeng ge ari diasong-asong teuing mah teu wudu oge nafsuna bijil saeutik-eutik ka hariwang ku nomor 85 teh ngaleungit ceuk pikirna ge keur naon cenah mikiran kasusah da sidik eta mah moal ketulungan deui anggur ieu oleng panganten heula saha nu rek nyarek saha nu ngahalangan dibuka atuh raksukanana nya milih hareudang mah Neng Eti angot bekitu sabar leungeunna ngarayap mukaan kancing ka meja Herman porosot ka meja teh di udara ayeuna nu Eti nya ceuk Herman bari kumetap dasar lalaki kurang tahan bret kabaya Neng Eti di udara meni rusuh na keran jeung Neng Eti cengkat goledag ngagoler ku Herman dituturkeun dog manehna oge ngedeng gigireunana ngan sakilat leungeun Herman budar beubeur pamajikanana celepot bibirna nindihan bibir Neng Eti ku dimimitian kitu nafsu beuki ngakedur boh Neng Eti boh Herman sarua pada nafsuna gabrug reket ranjang oge nepi ka ngareket tina bakat tingku tarik-tarikna nanangkep kadenge Neng Eti narik napas panjang terus ngarenghap sugemangun Kang enggal atuh Kang ceuk Neng Eti haraos-hos panon celeuyeuk semunut tunduh bibir kumetap geus teu sabar Eti akang cinta ka Eti tembal Herman manireng hapran jug celopot di bibirna nindihan bibir Neng Eti deungeunna silih tangkep mani papageuh aduh nyeri atuh Kang ulah kieu teuing ceuk Neng Eti rada ngagurubug ari sabab ditangkep ku Herman tarik teuing maklum lalaki geus kitu mah sok gregeteun ulah nyarita wae atuh kumaha mun kakupingeun ku nu ti luar heug we diintip Herman ngahuit bari ngalesotkeun rangkulanana tuda tarik teuing Kang Herman mah nya karaos ayeuna mah matak oge ulah bangbung ranggaek apaan ameh langkung geugeut enggal atuh Kang ke urang pareuman heula listrikna tembal Herman bari ngarongkong kana saklar trek pas wae di jero kamar teh mani poek aduh poek Kang moal naon kitu Neng Eti bari ngarontok ka Herman ku Herman geus teu ditembalan deui blok kadenge kawas aya nu labuh jap di kamar nu poek teh jempe lila teu kadenge aya nu ngomong aduh Kang biasana epes meer Eti mah ulah kieu teuing atuh Kang eungap ieu abdi mah teu bisa ojah nyeri tapi kadenge sora Herman harosos nakeran geus kitu terus jempe deui da puguh keur oleng panganten teh duanana keur tilem dina sawarga kanikmatan keur lalayaran dina sagara cinta moal aya deui kasugemaan hate salian waktu harita keur paduduaan di kamar ngadon oleng panganten di kamar terus jempe tapi di luar mah keur memejeuna rame sabab ben ngamimitian main deui nu surak jeung nu kuprok geus teu puguh dengekeunana para tamu ge beuki galumbira komo agen-agen buntut nu gede hasilna mah terus ngobrolkeun 85 bener ya teh 85 euy cek agen nu ti Jamika kan wis sajana pira ku deui bohong keuna sabarahaeun kitu tembal nu saurang deui tepasang saya mah ngan gede nukona aya meureun 1000-an mah saya mah 100-an nu parasang ka saya we aya 3000-an anak narik duit yo isukan mah ceuk agen nu ti Jubuntu bari seuri penta ayeuna we euy ame isukan tinggal ngabagikeun ka nu mareunang mana bandarna geus eueuh asup ka kamar keun we lah karunya ditagih ayeuna biseraeun antep sina oleng panganten heula teu nyaho isukan kabobolan sigana mah ruksaknya euy Herman teh beda lah tadi ge ketempona ge nguyung euy nya sakitu direndengkeun jeung nu gelis teh sok power di mistik we mayarna nah asana teh ari hasil cicing ari eleh kudu teu tanggung jawab ke heula bogaeun motor ieu cokot we motorna ku dewek mah kumaha lamun loba keneh bayaranana reko pemajikan wae euy
Tenanaon pamajikan we cokot. Sok ka mana wae ari nyarita teh. Can puguh dibayar henteu na. Kumaha isukan we lah. Piraku deui Herman teh tanggung jawab. Ceuk agen nu ti Jamika nempas. Ieu mah bisi teu dibayar. Sanajan teu dibayar oge, kacida teuing atuh euy. Ari kudu ku pamajikanana mah. Heureui we atuh, namanya dijieun omong teuing. Ngopi lah, ribut, cenah naon oge. Ceuk nu saurang deui bari kop kana kue, terus ngopi sorangan. Keur kitu Bapak Samad nyamperkeun ka dinya, maksudna hayang nanyakeun dumeh wae ti tadi oge geus ngabogaan curiga. Kumaha arasil? Lumayan we Pak ayeuna mah, tembal agen ti Cibuntu bari netep. Ari Herman teh nyokot setoran henteu. Nyandak Pak, ti sadayana panginten 300.000-an. Nang seunukeuna Pak. Gebeg Bapak Samad ngagebeg ngadenge bejak kitu teh. Geus teug wae nyangka yen Herman teh bakal rugi gede, tapi Bapak Samad teu loba omong, dumeh wae keur dinu loba jelema. Jeung ongkoh bisi pihak Haji Ahmad aya nu ngadengeun, matak ribut, matak wirang. Nya isukan wae beberes mah. Da ayeuna mah geus sare meureun Hermanna oge. Ceuk Bapak Samad embung ngalobakeun omong. Mun Pak, permios wae datos wengi sanes kirang sono abdi teh. Ceuk agen nu ti Jamika pamitan rek balik. Lain rek lalajo heula ben. Cek Pak, mangga atuh sonongkrong sasalaman heula terus kanu boga hajat ku Haji Ahmad oge dicarek balik harita, tapi para agen maksa atuh kabeh baralik bari mawa sapipiti sewang. Nya menang berkat, nya isukan bakal menang duit loba, tapi Haji Ahmad mah can boga curiga sangka anana mah eta teh babaturan minantuna wae. Isukna panganten hudang kaberangan jam 7 teh can aya nu kaluar ti kamar, horeng masih keneh ngarengkol silih tangkep. Sedang Haji Ahmad jeung Ibu Haji mah geus beberes deui di tengah imah ngaberesan urut pesta peuting. Kira jam 8 kurunyung para agen datang maksud rek nagih duit, atuh Haji Ahmad jeung Ibu Haji ngaranjug. Nah cenah babaturan Herman teh datang deui isuk-isuk, rek aya naon? Kusakitu oge kolot mah geus curiga, tapi lain curiga kana buntut, curiga teh sok sieun Herman barang injem heug dicokot deui. Semah teh gancang diaku sup para agen arasup ka jero gek dariuk. Ku pribumi terus disuguhan cai susu jeung kueh kakaren. Bade aya kepriogian naon aden teh? Sok asareurewas lah Bapak mah. Haji Ahmad gancang mariksa ka Semah. Henteu Pak, amongan we bade Kakang Herman. Tembal agen nu ti Cibuntu. Oh, kulem keneh aden. Antos we atuh ari bade aya periogi mah. Tah can gugahnya. Biasa ari panganten mah sok tara gugah enjing-enjing. Sanes bade aya kaperiogian naon kitu aden teh. Sawios engke ku Bapa diwartoskeun. Haji Ahmad nanya deui nu ditanya kabeh ngahulang saurang ge eueuh nu wani terus terang, sababku Herman geus dibejaan. Sangkan ulah ribut ka Haji Ahmad jeung Ibu Haji. Sakedapan jara rempe atuh Haji Ahmad beuki curiga, pok deui nanya. Bilih Herman tumbat tambut ka aden, keun ku Bapa diwartoskeun. Da pira aku aden sumping ka dieu enjing-enjing, ari teu aya kaperyogian mah. Mangga geura saurkeun ka Bapa, tong asa-asa. Ka Herman ka Bapa ge da sami wae. Henteu Pak, hoyong ngalayad we abdi mah. Tembal nu saurang bet jadi gempeur sedang hate mah mentegeg. Ambek ka sebelahan cenah si Herman teh. Nyiksa ditagih sare keneh ari rek dibejakeun ka Haji Ahmad teu wani, karunya cenah ka jinisna. Ari rek balik deui era kudu mareunang da biasana ge dibayar isuk-isuk, antukna kabeh sarua bingung bari ngageremet ambek. Teu kedah asa-asa, terus terang we ka Bapa mah, bilih Herman gaduh dosa, mangga geura wartoskeun. Henteu Pak, sawios atuh ari kulem keneh mah. Ya we saurkeun supados engke ka Cibuntu kalorompok abdi. Keur kitu Herman hudang banget sepak pias awak leuleus tareunangan. Keur mah tah sosonoan katambah leuleus ku kahariwang hatena geus dagdigdug sarua bingung. Geuning aya tamu, ceuk Herman harita. Puguh ti tadi aya perlu ka Herman? Ke atuh antosan. Herman terus kacai heula geus mandi disalin baju koloyong ka hareup manggihan para agen.
Ari panganten euy, sok kabita lah, ceuk agen ti Jamika bari seuri ngagonjak. Sok ribut tadi naon teh, tembal Herman milu seuri. Bongoh ti Haji Ahmad terus ngecepan mere isyarat para agen surti. Matak eueuh nu miheulaan nanyakeun duit. Mangga atuh Den, bade aya naon ayeuna mah tos kapayunan ku jenisna. Dari bapa mah teu terang naon-naon, paling ge nyaksian. Haji Ahmad bari ngareret ka Herman. Rencangan ieu teh Pak, maksudna mah cenah bade nyanak artos kanggo balanja ka Surabaya. Herman gancang miheulaan dahariwang bisi aya agen nu salah pok. Sumohon kitu Pak, tembal agen nu ti Cibuntu. Tita diatu wawartos ka Bapak, ditaroskeun teh beteng awaler sapertos nu aya Rusia. Atau Bapak ge janten curiga. Haji Ahmad sanajan kitu oge tetep we curiga mah aya. Dasar we Pak, isinan rencangan mah sabarahannya kerbalanya barang-barang plastik teh. Herman nanya ke agen ti Jamika pinter we nyandiwarana mah nyebutkeun duit kerbalanya barang-barang tina plastik. 80.000 oge cekap, cek agen ti Cibuntu. Saruana menta sakitu soteh danu keunana ngan 1.500-an. Teu loba omong kolosor ku Herman dibayar. Ari Haji Ahmad nyaksian bari rutret ka agen jeung ka minantuna, hate tetep gede kacurigaan. Akang teh bade balanya kaennya sabarahan kinten-kintena. Herman nanya ka agen ti Taman Senang, nu ditanya gancang ngajawab teu siga-siga nu keur nyandiwara. 120.000 cek ka panginten, 2.000 metereun mah. Cek ti agen Taman Senang nu menang 2.000-an golosor ku Herman dibayar terus deui ka agen nu ti Cibuntu. Ka agen Cibuntu mah Herman kapaksa ngahutang sabab kena 2.500-an. Aya 28.000 jadi kurang 60.000. Si agen dadang ngajenghok hariwang sok sieun teu dibayar deui. Kumaha atuh nya barangna tos kengeng mesen upami teh aya artos sanajan mah sadayana mah panginten barang moal tiasa kacandak. Agen ti Cibuntu bari netep ka Herman. Sabaraha deui kang kirangna teh, Herman ge sarua ngaleper pikirna muter neangan jalan ti mana keur mayar nu sawarehna. Dah ari kudu teu mayar mah manehna wirang temenan. 60.000 deui, pan sadayana teh 150.000, ieu nembe 80.000. Isin ka akangna nya Yi. Upami kieu mah da upami teu janji ka dituna mah teu nanaon, sareng upami di akangna aya mah ku akang oge ditelangan heula. Ceuk agen ti Cibuntu meuni sepa pias da sieun teu cumpon era kumu mareunang. Datang tu bakal digugunyang ari nu pasang teh sok tara nyaho di bandar, nyahona teh aya di nu nambangan wae. Kajeun ku bandar teu dibayar, nu era nu ripuhna mah nu nambanganana. Komo harita keur mejehna werit nu nambangan loba nu disiksa gara-gara bandarna kabur manehna jadi katempuhan. Kumaha atuh nya di abdi kaleresan artosna nuju kosong. Herman bingungan rek nginjem ka mitoha teu wani da puguh nyaho mitoha tas hajat tangtu moal bogaeun. Atuh ari teh aya artosna mah enjing dia oge moal naon ke milarian heula sapalihna. Piraku nu gaduh barang oge teu masihan tempo. Haji Ahmad milu mairan ret ka Herman nu direret meuni sepa jeung katara awakna oge ngeleper siga nu boga dosa keur nya teh. Menawi Pak Haji, abdi parantos janji bade ditebus dinten ayeuna. Da Herman ka abdi janjina ayeuna. Upami teu katebus ayeuna, kuno gaduhna tangtos diical kanu sanes. Mangkaning ieu barang teh barang sae. Tur upami diical deui agong pibationana. Ari abdi mah lebar temen ku pibationana. Upami dugi ka teu kapeser teh. Waktosna kabujang see pamiarsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.